Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu ti ageningan anu pangkasepna sa Jawa Barat ceuk ma eta oge nya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu katujuh karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Ari Salse. Urang neraskeun buka kumaha ieu teh dongeng Dewi Sukartaji saninten emas sareng girimis di Pasireumis ngelelep tos saminggon langkungnya ngerelep anu aya we kitu nya. Kaleresan ieu teks dongeng Rajapati teh tos katampi dugikeun ka 31 episode nya palawargi. Janten moal telat. Kumaha salajengna ilalakon Wirade dina lalakon dongeng anu judulna Rajapati ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Ki Demang Gunung Halu, mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibuna bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak ya, bari nyantai nyikopai ditepas ngabaeuhai ulud samsai bari ngabayangkeun nu bohai. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna nya, di tempat cukur asgar di perjalanan bari nyupiran, di pasar, di pabrik, di kantor, pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri nya sok mararanco dina pedaran dongeng Mang Ian teh. Janten rencang damel landong katineung cenah. Ulah hilapnya di like di komen pokok namanya anu teu komen burut sareng ulah di skip iklan ada bager sareng kumargi simkuring mandagan ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor iklan gajinya sapertos kapungkur ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari khusus dina widang dongeng Sunda. Tasa umpamina aya nu ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer biasa kena nomor dana ieu tah sabaraha we saiklasna nya etang-etang we parkir 2000 we supados teu nyangkolong tingkana waktu sayuah urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Rajapati bagian anu katilu nya katilu katujuh mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun Perung urang geser deui ieu carita, urang bawa heula nempo kaayaan lembur Bakan Jati
pangpangna ngeunaan Mang Iseng anu ngalengger kapiuhan sabada nempo jurig bungkeulekan anu diuk dina dahan. Sanggeus aya kana sajamna Mang Iseng kakara sadar brai beunta breh tangkal kadu anu kacaangan ku lampu jalan rong heap ngalenyap. Gura-giru muniang cengkat berengbeng lumpateun olih titincakan abong anu kasieunan lumpatna ti babaranting ngarasa hariwang bisi aya jurig anu nuturkeun. Ret deui ka tukang anu tadina lumpat di tengaheun jalan teh beuki lila beuki nyisi antukna mah kubrus nungseb kana kotakan sawah di kencaeun jalan. Lian ti awak anu bolokot ku leutak beungeutna oge sarua dume sira anu miheulaan notog kana taneuh ledok. Kuniang cengkat deui leungeunna anu rami pingku letak dipake ngusap beungeut. Atuh Mang Iseng teh beuki teu puguh rupa terekel kana gawir anu luhurna meh sameter sanggeus mancat deui ka jalan berengbeng lumpat leuwih gancang. Samemeh anjog ka pertelon gebeg ngarenjag deui basa nempo aya jirim anu keur leumpang di kungkuyung kulawon bodas. Kahayang nama Mang Iseng teh ngagorowok satarikna sangkan ngahudangkeun pangeusi lemur tapi teu wasa ukur calang ngaparijeng tutunjuk kawuh awak anu ngadegdeg kabina-bina. Sabenerna anu katempo ku Mang Iseng teh lain jurig tapi lebe darsam anu kakara balik ti imah anakna. Kitu teh abong lebe anu kakara balik ti haji unggal kaluar imah teh sok tara leupas tina mamake sorban. Nangunan aya nu nangtung dina kayaan teu puguh rupa jabaning bari tutunjuk ka dirina lebe darsam teu burung ka cidareuwaseunana teu talangke deui seak lumpat ti paparetot beb atuh Mang Iseng balem sanggeus yakin anu katempona teh tayalian ti lebe darsam. Adeuh, aing salah tetempoan sugan teh jurig jadol teh pokna bari ngatur ambekan. Ret deui ka sabudeureunana najan nya aya di tengah pilemuran tapi kacidati iseun pisan. Puriding bulu pundukna mimiti carengkat lemburna jadi bener-bener karasa geueuman. Teu loba pikiran berebet lumpat deui muruka imahna bari keukeuh kasieeunan. Kacaritakeun dina poe isukna lembur bakan jati beuki geunjleung ku caritaan ngeunaan jurig bungkeulekan. Komo namah daftar korban penampakan anu beuki ngalobaan mah antukna jadi loba carita anu sumebar alatan loba sumber anu nepikeun pangalaman sewang-sewangan. Mang Iseng diuk bari dipencetan beheungna misalah balas nyuksuru kana kotakan. Kituna teh bari pupuringisan di hareupeun sajumlah tatangga anu rek menta katerangan naon anu ditepikeun ku dirina tangtuna oge ngareka carita sabab lamun dibejakeun saujrat nama sarua we jeung ngabolekerkeun kalakuan sorangan
leuwih hade ngabohong ka matak-matak cilaka dumetas nganjang ka imah randa. Pok Mang Iseng nyarita, tadi peting teh kuring yang cai kereungeusian sawah anu lebak ngan basarek anjog ka tangkal reunghas anu gede teh ngadadak ngaraneg awahing ka ambeu bau menyan anu nyelengseng. Teu jadi pikiran teuing sabab sanggeus dibatrean ka sisi kagigir teh teu manggi anu aneh ngan basa batre disebrotkeun kana tangkal reunghas anabreh teh ih. Ceuk Mang Iseng nyelang ngabiri gidig. Cu Ijoh mairan, toba teuing moal tepi kasieun geura eta mah nya Iseng. Nyapu gue atuh bi nu mata kuring lumpat oge. Temal Mang Iseng haget pisan. Pok pamajikan Mang Iseng milu nyarita, tamah sorangan eta mah pan kami teh geus nyaram ti samemehna oge ulah init geuningan kitu teh akibatna ari teu ngadenge ka omongan pamajikan teh karasa aya namanya. Kaduhung aing mah duh kaduhung teu ngajak maneh teu sudi najis teuing bari nagih, ceuk Bimimin bari jejebris. Bohongan atuh dah nyaho sawah teh ganggarateun. Temal Mang Iseng bari tuluy muringi sepeda keur dipencetan. Beda deui jeung caritaan Lebeda Resam, sarua eta oge nyaritakeunana teh dipapantes demi ngajaga ajen salaku pamuka agama di lemburna. Geus meh tengah puting basa kami balik ti imah budak teh. Sabot antong lumpang di palebah pertelon teh buat ngadeng aya nu ngageroan. Teu weh moal saha deui Gustang tu bangsa lelembut anu keur marakayangan. Sabab teu mungkin lamun jelema biasa mah dasurana oge beda. Nya kuring teh ngaranna we bari jeung babacaan. Lian ti susuratan oge aya oge sababaraha jampe warisan. Sigana mah terap urunan. Eta makhluk teh nepikeun ka teu wani ngadukutan. Ukur nyarita we ti kaanggangan minta sangkan geura disampurnakeun cenah. Pok Cu Ida tumanya, dupi eta makhluk teh istri atau napi pamaket? Sami meh Lebeda Resam nembal, Bi Uti geus miheulaan manten ngajawab, geus pasti awewe atuh Ida, sanes kitu mama? Bener awewe, sidik tina sorajung tangtungana oge. Tema Lebeda Resam bari ngarongkong cikopi. Moal salah deui ieu mah, ceuk Cu Ida bari ngareret ka Bi Uti. Geus pasti si Neni, sabab tadi saur mama Lebe oge minta disampurnakeun apanan. Bi Uti teu nembalan, ukur ngahuleng bari unggut-unggutan. Kumaha ari Nyi Imas, randa beng serat ceung-ceuman Mang Iseng, manehna mah teu wasa loba carita sabab apal kana pibalukareunana, ngan anu puguh mah dina wanci haneut moyan oge geus indit ninggalkeun imah. Bari jeung samemehna kungsi pagunuman heula jeung anu jadi indungna. Sementawis mah abdi bari ka kota heula mah, kaleuresan aya rerencangan anu ngajak damel di rumah makan. Pokna nepikeun paniatan ka Maesi anu jadi indungna. Syukur teuing atuh ari kitu mah Nyai, mate atoh ngadengehna. Tah kitu mending ge jig digawe di kota, lian diboga pangala atuh sugan menang jodoh. Da cicing di lemur mah kitu-kitu kene. Muhun mah atuh bili mah ngaraos diiseun di bumi mah kumaha pami kanggo sementawis ngiring heula sareng Ceu Iyam. Ah hoream keun bae sorangan oge geus biasa mama. Barina oge teu kudu jadi pikiran sing jongjon we digawe. Leres mati bade nyalira wae. Nyi Imas muguhkeun deui. Heueuh, dina miluna oge da kalanjek maneh. Pan mama sok teu betah, inget wae kana ingon-ingon. Nya atuh pami kitu mah abdi bade ibah keheula mah. Bade teras enggal mios wireh tos janjian di terminal. Nya teu nanaon jung ku mah didoakeun sing mangih kabagjaan. Amin. Mangga atuh mah dikantun bade kacai heula.
panon poe manceran hawana karasa panas beda jeung poe samemehna. Buah panon poe teh ngarasa keheuleuan ku kalakuan sababaraha ngeusi lemur bakan jati anu loba bohong jeung babarika pangaruhan. Cunduk waktu pasosore panon poe tatan-tatan rek reureuh satu tas mancen gawe alon-alon turun di satu kangen gunung di tungtung kulon langit haleungheum mega robah kelirna jadi koneng jeung ting arudat beureum. Manuk ngabring ngepak jangjang ngulang kasayang sewang-sewang sup ninggang wanci carangcang tihang saterusna ngong kapireng sora adan. Kacaritakeun dina wanci bada isya si Sarkim keur anteng ngome HP bari nangkuban. Geus ampir sajam teu kaluar ti kamarna anteng mencerong sababaraha postingan scroll nempuan anu joget eplok cendol. Adeh nih kumulenggi ieu mun sekuring jadi salakina kituna teh bari gogodeg jeung kumecrek. Sabot keur kitu kadenge sora si Gugun anu ngagero ti buruan. Kim geus sare can euy. Pokna bari tuluy ngetrokan panto. Acan yap ka dieu buka beda teu dikunci ieu. Tembalna bari nguniang kulutrak panto hareup dibuka bareng jeung mukana panto kamar si Sarkim. Lol si Gugun ngelol bari nyarita. Kabeneran pisan yo hari sugan teh geus sare. Pokna bari tuluy asup. Sore kene atuh Gun ongko tadi bedang teh tidur siang tibra teuing euy. Si Sarkim mairan bari miheulaan diuk dina kursi panjang. Anjir, kawas menak wae maneh mah euy, aya acara tidur siang sagala. Pan istirahat mah perlu atuh, ngarah awak seger di jeung leungit tina kacape. Nyatas gawe naon kitu? Si Gugun kot ka mencerong alatan heran. Boga apa gawean teh mun itu ajak-ajak maneh mah? Poe imah bener-bener capek euy, beda jeung poe kamari deh kah. Temal si Sarkim bangun anu reueus ku diri sorangan. Nyaan tuh inget ka sobatna teh euy, atuh isukan mah wing milu nya. Teu naon, ngan wayahna moal waka dibayar meureunnan. Temal si Sarkim bari panon mah keukeuh mencerong kana HP. Nu penting mah aya kegiatan, ulah nganggur teuing atuh Kim. Teu naon, sok wae ari rek milu mah. Tah gitu atuh, ini baru pre namanya. Cek si Gugun marah mai pisan. Rek gawe naon sukan teh Kim? Lalajo TikTok, boga kuota teu? Kasebelan sia mah, anas aing geus sumanget bal. Pokna bari maledogkeun bantal leutik anu aya dina kursi. Si Sarkim nyakakak seuri bangun anu ngeunah. Apaan dewek oge keur sarua nganggur atuh Gun? Mun siga anu nyatu dah nyebutkeun capek sagala. Cek si Gugun bari ngaluarkeun rokok tina pesakna. Maksud teh capek nempuan HP ti udang sare nepikeun ka tengah poe. Oleh karena itu mata saya harus istirahat kawan. Sumuhun leres pisan agan teu kapindol damel ta teh. Kituna teh bari nyengetkeun rokona. Anjir, boga udud euy. Cikanlah sabatang. Ya boga tuh, ladang kalapa pan. Bisa kitu naikna. Pan kuya maneh mah. Ngakal atuh, teu bisa ditaikan mah nya diajul we. Tah anu kitu teh ngaranna kreatif. Temal si Gugun. Tapi aya nu leuwih kreatif tina ngalak kalapa. Teu hese capek deui. Kari ngadaguan bari diuk. Oh, nitah batur nu ngalananya. Lain, atuh jadi ngaripukeun nu sejen kitu carana mah. Kumaha tuh? Wing mah sacan manggihan anu leuwih babari. Gampang pisan. Didinya boga HP lin. Aya, ngajan bari jeung layarna pupus oge. Tapi da kuotana mah loba ieu teh. Komo ari kitu mah, ade pisan. Kabade ieu mah. Gus pasti dititah telepon anu rek muli kalapa. Tuluy sina ngalah sorangan. Terus uing ngadaguan bari nempukeun
gitu Din? Lain gitu, pancek wingge ngahesikeun batur atuh eta mah. Oh sok atuh kumaha? Si Gugun beki penasaran. Kieu atuh ari hayang nyaho mah, bawa karung anu gede, keur saheulaanan mah eta karung teh pake heula jeung tilam diuk. Tapi omat diukna kudu rada anggang tina tangkal kalapa heuh. Bisi katinggang ari deukeut teuing mah. Tah, terus Tah mun geus diuk kalayan rine, kaluarkeun eta HP anu peupeus tapi loba kuotaan teh. Terus tuluy ngetik WA eusina kieu ye, diantos dina karung kitu. Kirimkeun we ka nomor kalapa, dijamin karinalian sia. kede ceuk si Gugun bari ngadegungkeun sobatna. Lain euy, kamari ge uing pernah ngirim WA kitu teh, ngan salah kirim. Salah kirim ka mana kitu? Nah bisa salah kirim sagala. Kalau ka asup kana bool hayam. Ih si goblok boro di Bandungan. Sarua we maneh ge pan ngacaplu. Tungtung nama si Gugun jeung si Sarkim saleuseurian di tengah rohangan. Abong anu daliti leuleutik, sempal guyon geus jadi kabiasaan. Malahan mah dina silih ledekna oge tara teuing jadi matak nyeri hate. Red si Gugun ningali kana jam geus tabuh 10:30, pok manehna nyarita. Lain euy, sabenerna mah aya maksud datang ka dieu teh. Nyaritana di Barung Pasemon anu ngadadak robah. Aya maksud naon? Tapi ketang hari ini ningali bebengetan model kitu mah geus pasti rek nginjem duitnya. Hampura euy, uing keur teu boga pisan ieu teh. Apaan rokok oge nepikeun ka menta ka maneh. Ih, lain rek pinjem duit sa teh, justru rek ngajak usaha sangkan menang duit. Nah tuh tadi nyebutkeun hayang milu digawe. Eta geuning keur boga jalan usaha maneh teh. Apaan kakara rek dipigawe, nu matak uing hayang ngajak maneh. Tah, usaha naon ye? Sarua uing ge keur butuh duit ieu teh. Geus sababaraha poe eueuh pemasukan. Garing euy, lain teu hayang usaha, apaan nyaho sorangan meuni eueuh kasempatan pisan. Srog si Gugun pindah diukna jadi beki ngadeuketan. Sabenerna mah aya kasempatan teh, ngan urangna we anu teu pati malire. Nu bener euy, hayu atuh. Tapi nya kitu teh ya euy, rada ngandung resiko. Ngan sanggus dipikir-pikir, naon salahna lamun diajaran. Yakin deh kah, urang duaan bakal hasil kalayan nu cekil. Usaha naon teh Agun? Si Sarkim beki penasaran. Kumaha mun puting ieu urang ngasupan Imam Mang Nanang, kabeneran keur kosong. Ngajak maling maneh teh? Temal si Sarkim bari mencerong. Dah itu, Adeuh aing mah. Si ngajak kawe ngebadog. Adeuh aing mah. Si Sarkim katempo kawas nu bingung. tenang ulah hariwang, sagalana geus menang mikiran. Ieu teh mangrupa cara ngamanfaatkeun situasi sangkan menang kauntungan. Pan maneh ge apal kumaha kayaan lumur urang dina waktu ayeuna. Tapi dari kudu balaka mah, uing oge ngerasa sieun ku caritaan anu sumebar teh. Alah, tong dipercaya. Bohong eta mah, dipapantos wungkul. Zaman milenial atuh, manya percaya keneh kanu kitu. Si Sarkim tebetus omongan, kalah ngahuleng sajongjonan. Antukna pok nyarita. Yakin malah anu manggihan? Yakin deh kah, sabab pangusi lemur ti sore kene oge geus ngarunci panto. Kumaha rek? Ngaraboga duit yo. Nya ayo atulah. Tah kitu atuh, kemun ah. Ceuk si Gugun bari nguniang. Puting tekung siloba carita ngeunaan kayaanana, ukur laun ngarambat mapayan mangsa. Mang pirang wanci anu baganti dilakonan kalayan nyakseni, bulan anu ngagantung katara alung
cahayana katutupan ku mega anu ngaliwat kaanginkeun. Jempling bulan jeung peutingna pagunem simpe sok sanajan katempona siganu pahare-hare. Kitu deui bentang lusles ngahiang bangun anu teu hayang ngabarubahkeun kaayaan. Hiluwir angin nebak laundang daunan kalakai murag ni malemah pasolengkrah. Rada anggang ti imah Mang Nanang, reg si Gugun jeung si Sarkim ngarandeg, laju ngedepong di satu kangen rungkun. Si Gugun rutret ka sabudeureun, kitu deui si Sarkim kawuh jajantung anu beuki keketegan. Sanggeus dirasa aman, pok si Gugun nyarita harewosan. Maneh di dieu heula nya, uing rek mariksa imah Mang Nanang. Parang we atuh lah. Temal si Sarkim ngaharewos oge. Jagaan heula di dieu, bisi aya nu ngaliwat. Ke lamun uing ngagupayan, kakara sampurkeun. Nya sok atuh. Koloyong si Gugun ngadeuketan imah Mang Nanang bari jeung keukeu dodongkoan, leok muruka palebah tukang, laju jejengkean nyalisir temok muruka palebah ruangan tengah. Sanggeus kitu, manehna numpuk ka jero imah tina hordeng anu teu katutup sagemlengna. Ngarasa teu yakin, laju ngoreleng ka palebah kamar, reg dihanapeun jandela, ceulina dirancung-rancung hayangeun eces dedengean sugan aya sora anu kapireng ti jero kamar. Bener-bener jempling. Yakin taya sasaha, si Gugun ngagupayan sobatna anu ngawaskeun ti kaanggangan. Si Sarkim ngadeuketan lalaunan, sanggeus deukeut pok ngaharewos deui. Aman euy. Cenah si Gugun ukur unggek bari ngacungkeun jempolna. Duanana laju balik deui ka tukang, kabeneran bagian pawon imah Mang Nanang mah dingdingna teh tina bilik, jaba geus barobo di bagian handapna alatan remen kabaseuhan ku cihujan. Nya tidinya pisan baranehna bisa asupna teh, sanggeus ngahajadi ruksak sina molongo samahina awak. Sanggeus di jero dapur, ku siwel si Gugun ngaluarkeun obeng anu geus disadiakeun ti anggalna, terus dipake nyokel jandela nu aya di antara dapur jeung rohangan tengah. Bangun anu babari, jandela tekung silila oge geus katempo muka, sup si Gugun asup miheulaan, laju muka konci panto. Berai muka, si Sarkim haget nyampeurkeun, koloyong duanana asup ka tengah imah. Tipina bawanya LED oi, lumayan mahal ya. Cek si Gugun ngaharewos deui, si Sarkim ukur unggek bari tuluy ngadeuketan, breh ngadadak nempo HP anu ngagoler, layarna ngagurat retak 2 garis jeung remek saeutik dina palebah juru alatan kungsi ti beubet. Serengeh seuri, gap dicokot bari tuluy disakuan, manehna teh nyahoeun yen eta HP teh teu bisa dihirupan-hirupan acan. Ragamang leungeunna nyabut kabel jeung cocolok TV anu aya di palebah tukangna, sedengkeun si Gugun mah tuluy asup ka kamar, blak muka lomari, laju ka karatak. Baju jeung calana anu geus nyusun kalayan rapih diturunkeun nepikeun ka ambalaya. Dina hambalan katilu, breh aya loket anu samemehna kahempikan ku papakean. Sanggeus dibuka, eusina teh kongkorong lengkep jeung suratna. Tayoh nama nyiulan teh poho teu kabawa ku alatan miang gagancangan, teu talangke laju dibawa kaluar. Anjog ka tengah imah, kasampak sobatna geus ngadaguan, pok si Gugun nyarita, Ayo balik ah. kituna teh bari ngoloyong muru ka dapur. Si Sarkim nuturkeun bari ngelek TV. Sanggeus aya di luhureun dapur, duanana keketeyepan ninggalkeun imah Mang Nanang. Sup ka kebon boled, babaladas malibir mipir lembur, teu sawatara lila anjog deui ka imah si Sarkim. Plong duanana longsong, bebas tina keketegan jeung kahariwangna, gek si Sarkim diukana kursi sanggeus merenahkeun TV.
Sukses oi, nya cek wing oge. Cek si Gugun muka paguneman. Bener mantap pokoknya mah. Ngunaan TV, isukan kudu tuluy dijual, tapi ulah diwongkon urang. Bawa ke lemur anu jauh, sugan payu 1 juta mah. Payu sigana mah, komo gede jeung anyar kene kieu. Ari maneh teu bebeunangannya. Nah geuning lengo. Cuk satu bebunangan, yo tempo gura. Temal si Gugun bari ngodok pesakna. Ku siwel ngaluarkeun loket, barang dibuka, si Sarkim colohok ningali eusina. Asli eta teh, kade bisi emas palsu. Cenah, Ya asli atuh, pan ieu aya suratna ge. Cikan tepok, sabaraha gram si Gugun gura-giru muka surat emas anu ngalipet. Sangus dibaca, pok nyarita, 3 gram 1,5 oi. Leuwih ti lumayan ieu mah. Komo ayeuna emas keur mahal. Mantap lah, 3 juta mah logor pisan. Nya oi, isukan urang sekalian jualnya. Siap lah. duanana pada bunga, awahing usahana tegaplah, breh nembongan, sagala kahayang anu salila ieu ukur di sidem alatan teboga duit keur meulina. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui. Cag urang tunda ilalakonnya Rajapati bagian ke-7, insyaallah kin dilajeng deui dina episode anu salajengna. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda dihanjuang siang, urang teuleun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.